Nah, coba dengarkan cerita unik ini kawan. Hahaha. Ini dia yang kutunggu-tunggu sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan budak cengeng, sim kuring, si bengong. Cengeng, ayo nama alhamdulillahnya tuh tinggal di kebon gararanaheun nya. Tah ieu teh urang teh kete gawe di dieu. Kusabab dunungannya can balik ka kuring masrahkeun selama 3 poe atau 4 poe. Ayeuna mah uruskeun mun aya kored-koredan. Lamun aya paculeun-paculeun tuh tingali luas, tingali kebon-kebona, tingali itu. Tuh tingali sagala rupana. Oh, gareunaheun ayeuna ti ayeuna mah urang kuli maco, urang kuli ngoret rek tika sore, tika lohor. Ngan engke mah lamun tos uih teh Neng selama ieu cenah mah. Mawara dibere nanaon heula ngaliwet we ari teu mah beas mah nyanak we cenah ka warung atawa ka ieu lah engkin di ieu dibayar cenah. Da kusabab ayeuna can uih di dieu can di dieu teh Nengna. Kan bae lah urang mah wawe ti ditu nya. Kitu we lamun misalkeun laing harek balik gae eta mah rek di dieu heug bae. Jeung teh Neng ge janda deui, jaren janda keren. Walaupun umurna ya lah sek babasaanana 40 lebih lah 45 tapi jika budak keneh jeung jaren ditinggal maot. Piraku laing lamun misalna engki misalna nya engke lamun misalkeun papang wah jigana moal ieu moal ngiceup-ngiceup. Mudah-mudahan we lah urang teh atuh cek babasaanana ieu we gawe. Tuh tingali kebonna sagala rupana tingali tuh. Tuh kebon sampeu, kebon suuk jeung lain-lainna. Duh alhamdulillah tos adan ieu. Nya alhamdulillah. Lamun ilaing rek balik heug gae engke mah moal heug bae rek di dieu teu nanaon urang sabari konten we ayeuna mah. Urang sabari konten we euy kontenna heuheureuyan. Konten urang mah konten heuheureuyan ngan ayeuna mah urang bahasana lembut soalna kan urang boga dunungan. Lainna naon engke bisik kitu. Bisik kan urang anger kudu diajar heula. Ngobrol bisik engke aya kumaha ngan urang ngobrol sopan we ayeuna ti ayeuna lalawunan. Siap lah, oke. Tuh euy kebon suuknya kagenaheunnya. Alhamdulillah kebon suuk mah raos ningali tuh duh iwuh geunaheun. Pemandangan geunaheun tangkak cauna ge aya tuh. Sagala rupana. Alhamdulillahnya urang teh sore kitu tiis cicing di kebonnya ieu teh tos asar ninganan bieu teh. Tos asar nya eta. Ieu pan urang teh ayeuna teh diajar ngobrol diajar naon kudu sagala rupa dirobahnya. Urang ulah nepi ka beulah teu nanaon ari jeung urang deui mah kitu nya. Bener. Ayeuna mah urang sabari ngonten di kebon. Bari ngonten urang mah ngadongeng we ieu mah bari ngonten kumaha we urang kongres naon nu dibahas. Nya. Kan urang izin ti mah tamaka salah bari gawe bari ngonten gitu. Tapi geus beres gawe waktu ngonten ibaratna pereh heula istirahat gawe lohor mun misalkeun lohor teh mah. Tak kakara ngonten.
Oh bener. Alhamdulillah euy urang boga pagawean boga dunungan anu matuh. Heeh. Rek sapopoe engke mah maneh milaing mawa naon lah rek mawa pacu rek montor isukan mah macul. Tak kitu. Aya beubeur dina daun sambung kadituna bersambung.